Enggak, ini ngomong-ngomong tua ente ini. Oh ya apa ini? Ini uang semua. Uang, masya Allah. Benar kan? Benar kan beri semua? Uang tolong. Banyak beri. Ya udah jual aja sono. Sama modelan gitu ya. Enggak, maksudnya nama Anda siapa namanya? Belum kenal. Belum? Nanya kau udah terus kain bae. Nggak lihat TV dia. Artis. Iya dong. Siapa dong? Oma. Oma, banyak Oma belok. Aduh, ya makasih ya. Ya, saya nanti kalau ada bisnisnya udah kelar, ya nanti saya beda ya. Makasih dong. Depo terus. Iya dong. Gue deh kagak. 2 hektar. Iya. Oke, Siap. tunggu penempatannya. Dah. Nah. Dadah. Dadah. Aduh. Modal dia. Saya nyaunya tak. Eta ngaranna aing Rahmat Hidayatullah. Kan Rahmat eta kan Rahmat Hidayat itu Hidayat Allah. Ngaran panggilanna Omen. Rahmat Hidayatullah si omen-omenan. Kenyang. Tolong. Ini buat tadi ngapa lo di dia? Ayo nggak bisa kan juga tadi buat tahun ini ada duit aja lo. Oh kawalah sedikolot. Mantap kawalah peniti punten tuh kosa omen tadi sopan ya nama. Walaupun ayo tua mic ge, ayo leungit dulu. Paniti gitu. Ini paniti sih, jangan karunya. Pas manuk ekek sabula. Ini fight meletus. Ya, fight meletusnya ikut. Iya, simpatisan. Kurang mantuan, simpatisan. Dibantuan biditna sawios cenah keke. Nah, lunjak. Ganteng udah kecil-kecil. Kurang sini. Dan ini kan dulu cenah pendek. Kisah tentang salah satu warga yang memelihara 1 ekor monyet. Puisi yang agustusan. Puisi. Sudah hampir 3 tahun mereka tidak pernah bertemu. Di saat pemilik monyet sedang menyendiri, dengan tiba-tiba monyet tersebut ada di sebelah kiri. Cong, monyet di sebelah kiri gitu, Cong. Sekarang nggak sih ya? Dengan begitu bahagianya, mereka dipertemukan kembali. Setelah mereka berangkulan, monyet tersebut mengingat masa-masa dia sering dicaci maki oleh sang pemiliknya. Dan tiba-tiba monyet tersebut melepas rangkulannya dan pindah lagi ke pojok sebelah kiri. Puisi, dengekeun. Lalu sang pemilik itu mengetahui apa yang dia rasakan. Maka sang pemilik monyet tersebut menghampirinya. Tapi monyet tersebut malah pindah lagi ke pojok sebelah kanan. Sekapaan mama. Maca orang mah. Udah dia kiri. Kebeneran kamu udah sekapaan. Yuk. Bagus sih berita. Berita ain terkebeneran nama. Karena sang pemilik tahu hobi monyet tersebut, maka sang pemilik memberikan 1 perangkat gendang rampak. Dan monyet tersebut akhirnya duduk di atas gendang rampak. Dia kayaknya. Udah lu baca, Mang. Baca nih coba. Gak ada.
Dan pada akhirnya monyet tersebut pun marah. Awalah pukul. Cekain. Aduh ini kiri kena monyet sebelah kiri. Ulut pada ini lain. Aing labu syukur labu. Itu gudu bukan labu dah. Mau ribut tahun naik ke panggung siang sih. Dia tuh maju pulau sampai. Hai. Aing Lin Mas. Mana dia Lin Mas? Naon? Lin Mas. Aing ulin jeung si Mas. Lin Mas. Wah, aing nyawa Lin Mas. Sia teu ngarti. Aing ditita naik ke panggung. Usaha. Besing siana naon? Oh enggak. Enggak. Sehat. Lu kamu kagak nyaho. Siap bunglon, tanam di hejo kabeh. Lin Mas. Lin Mas. Pengalaman banyak Lin Mas. Pengalaman naon? Oh, aing mah macam-macam. Bahasa-bahasa baik bisa, lain sembarangan. Ya sombong. Ih, Bahasa naon? dia kata bahasa naon aing bisa. Benar. Bener. Aing jeung mulut tadi bahasa Inggris, saya bahasa Inggris. Atuh jelas bisa. Benar. You ain't speaking English? Yes. You can? Yes. Yes can? Yes. Yes can? Yes. Kentut? No. Kalau mah aing kentut lah. Benar bisa. Iya, jelas bisa. No smoking bread. Naon artinya? Lakinya ceking, istrinya gembrot. Sama lain Inggris sama lah. Thank you very much. Naon? Mbak Ayu dan si Mas. Benar bisa. Bisa. Lamun bisa bahasa Inggris nah hidung naon? Hidung. Ini mah kenyang tokeun. Dia kenyontokeun. Aku tersinggung dong. Iya dia itu mana? Emang dirinya hidung? Lain hidung. Naon? Gunok. Benar bisa. Bisa. Hidung. Black. Ya ngadengekeun aing tadi lah. Lamun ucing. Cat. Oh ngadengekeun tadi. Paeh. Dead. Bisa menikah bisa anu sakola meureun. Lamun dihijikeun ucing hidung paeh. Black Cadet. Banyak black headed. Black Cadet. Ih, aing mah bahasa naon bae bisa. Tadi orang Belanda aya, saya bisa bahasa Belanda. Leutik. Nu tadi mah leutik dibandingkeun jeung aing mah bahasa. Sampai kolot-kolot ge. Kumaha coba? Aing kikieun ge lain guna naon? Benaon? Nyeri cangkeh. Coba bahasa Belanda. Boleh. Aing mah nyaho coba, nyaho tuh. Hah? Nyaho coba. Bahasa Belandana lamun makan naon? Nah, Sia teh nyaho kan? Makan eta bahasa Belandana eten. oh, hitam. Eten. 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 Lut. Bahasa Belanda nama kan tak iten. Eten. Iten. Lamun mandi Naon? bayet. Oh. Lamun teu mandi-mandi Naon tah? bau. Ke Belanda teh sia sama bau kena bae. Iya. Bahasa Arab bae bisa yang Arab. Sombong dia. Aduh, Bahasa naon Arab coba? embung aing masalah ini gebuk-gebuk. Bisi aing Jawa Arab kumaha? bahasa Arab Ah. tuh. Nu tadi tuh mirip jasa duaan. Nah, lamun bahasa Arab naon teh? Sarua. Salah. Sama. Ya sama sama bahasa Indonesia. Ayo sama tuh. Tuh, ya. Nu duaan. Wal samaun bil miripin. Wah, samaun bil miripin. Jangan katakan aja aing mah. Tuh, nu hiji daganganna rame, anu hiji rehe. Bahasa Arabna naon? Naon tah? Tuh, can aya nu meuli nya mah. Naon? Bahasa Arabna naon? Naon tuh? Sia teh nyaho? Tuh. Lama lakuna. Ayo nu meuli berarti lama lakuna. Pengalaman apa wae ya ini. Lamun dia kan bahasa Arab mah pakai harus pakai al. Al. Seperti
hiji alif. Alif. Maju mun buahan alpukat. Tah lamun nini nyebrang bahasa Inggris bahasa Arab naon? Alah, geus katabrak. Lain Naon? almarhumah. Berarti katabrak. Kurangnya katabrak dipaeh almarhumah. Kok saya bisanya? Bisa baris. Ayo ke barisan. Ayo ngabarisan sia nak kilu jadi rimes tuh. Bisa. Ya coba. Ayo nyawa barisannya nak. Yok. Lok dung. Naon? Lok dung. Naon? Colok hidung. Semuanya baris pakai lokdung lah. Rak. Naon? Rak. Jukpan. Naon? Nunjuk ke depan. Pabolit ya lah. Tuh. Lok lut. Naon? Colok ke mulut. Sorangan bae mang jadi mah. Aing sorangan bae keur nunggu babaturan heula. Pokona lamun sia aman di dieu teu jadi masalah. Aman. Aing nunggu babaturan heula. Tapi saya kena ka deui. Godong aing ka dieu deui. Aman kan ya? Aman. Aya dan naon doang. Penting aya naon ya. Ya. Kenapa mana? Kejalannya ka mana? Oh. Atuh kumaha cek aing ka dieu ka ditu. Nanya. Kira mantuan sia. Nanya ongkos. Yang nyerare. Begitu senyum. Sungutna pas digambar odol. Kemana? Itu lu kemana kumaha cek aing. Ngasarkeun aing sama. Ya mah darah tinggi hidupnya heran. Ngasarkeun aing bae. Kalau kesel udah darah tinggi sih kayak darah tinggi saya naik kesel abu lupa siak nih ya. Atuh kumaha cek aing. Udah cokot. Aing. Udah dicokot cek aing ge. Aing kalau dia udah ini nama. Serang di musuhan deh. Oh boleh mah dia kan boleh. Udah cokot. Udah ini udah. Lagi lu, minggir. Punya aing keur kerja sia. Ngasarkeun aing kabehan ge. Biasa. Udah aja. Woi, Hah? aing lina. Aduh siapa nang nilun we? Kunaon ka sedikit gitu. Ini ngisin aing. Aing mati tak jaga di luhur. Malah kusia digawean kesel aing kesel aing. Udah lima serbai amat lah. Enggak dicokot sorangan. Aja. Wah kau sih ya, ada lagu dingin. Sia nu ditanya. Bisa aku jadi ngewitian. Maicem sia. Macam-macam. Sia nu ditanya. No. Hah? No. No. Sana. Sini salah. Aing keur dua kaum. Coba deh. Ah, deui deui naon. Emang aing pencoblosan deui. Siap salah ya aku nggak bangun. Tak gua kau. Ah, kaum. Panjang amat. Kayaknya gue buat kau kadinya laguna. Musik na bae ka aing, emang aing badut. Saya. Sial. Sama diketengannya ngomongnya. Cocongnya. Kapan cek? Emang aing punya cunguk. Cocongnya. Si awak. Atuh awak dong, kira aku patong aing. Omen, iya wajar ya di bawah ambulan mah. Ya aing main. Deui bae sia. Sia. Cocongnya. Heeh. Aing neangan sia wae 20 tahun aing neangan sia. Tolong. Anjing siapa kalau terang angin gua butuh.
lamun aing amanat mah aing. Aduh neangan sia cong ka dieu. Sia culai. Oh, aing menang amanat di bapak sia tolai. Wih. Tolai bapak kola sia goblok. Banyak amanat ka sia ka aing amanat kamaron. Wih, kuku amanat ka aing pambagahan ke ocong. Gitu. Paganan. Pagahan ocong. Aing kola tanya sia orang makan aing. Atuh aing julai. Kok kola tanya aing. Sia anak saha? Tolai. Aing anak saha? Teteh aing. Anak teteh sia kan? Anu keluar ti heula saha? Teteh sia. Atuh teteh sia bukan anak aing ti heula anu keluar anak sia. Sia mah adina teteh aing, kuloon. Apa? Mamang jadi aing tolol. Keur teteh aing lahir, sia geus lahir can. Bukan. Can kan? Tah, teteh aing. Keur emak aing, Teteh aing. Ya. Keur teteh sia lahir, cicing heula. Sia geus lahir encan. Atuh encan. Encan lahir kan? Teteh sia nglahirkeun aing. Geus encan lahir. Bapak aing kolot geus encan lahir, aing mah geus lahir. Berarti kolotan Kolotan aing. tolol. Aku aing ngomong sia kolotan lain kan. Kuloon di kolot lu. Bego. Abu. Ya, dengekeun ku irung ya. Sia boga teteh. Boga tini masih ya. Heeh. Keur teteh sia lahir ya. Sia geus lahir encan. Encan. Encan kan? Teteh sia boga anak aing. Sia geus lahir encan kan? Deja teteh sia lahir. Encan. Atuh heeh. Tapi kan aing nyaho masih kawin sia can aya tolol. Sia can aya aing. Ih, tengah-tengah. Sia tengah sih. Aing kan adi teteh sia kawin boga anu dengereuna ngalahirkeun sia aing nyaho moy aing can lahir Geus saha? teteh aing masih ya tolol. Masih anu lahir masih anu lahiran. Atuh heula lahiran aing. Keur lahiran maing sia geus lahir encan. Atuh heuh. Bagi aing kolot di aing teu. Lansa keluar lanjut masih eta. Orang mananya nak? Atuh kalau tanya atuh. Mananya? Oh, Udah sia macan lahir. Anak teteh sih ya. oh anak teteh. Tapi ini anak lahir aing nyaho. Oh, tapi keluaran mau lansa. Iya, aing keluar mah teteh. Oh. Mananya nak keluar di heula. Oh, berarti kalau manehna? Sia nyaho kan? Nyaho. Keur di adonan nyaho. Kahana. Sia di luhur aing. Tah aing teh anu keluar brobot teh. Aing mulai liang lain. Masih makasih aing mah main liang. Atuh sia kali yang emas ya. Aing liang ya. Lu masih lu? Masih? Atuh mana si Julai, teteh maneh. Heeh. Aju lansa keluar. Teteh nak mananya nak? Keluar mana? Mananya nak? Berarti kalau manehna kan? Kalau dia nak? Aduh, kalau manehna kan maneh. Kayak gini dah. Oh, kecok. Tah keur emas sia yang ngalundung tah. Amanat ka aing tolai tah. Pasti can lahir tolong. Rumah hati sih namanya mak aing kalau lahirkan aing nggak amanat itu bisa kerja utang kene. Iya mah geus pokona amanat lu di eta taksa. Aku yang ieu. Aing ditang urusan sia ieu lain. Urusan aing urusan sia urusan aing. Kudu sia ge urusan aing. Banget sama siapa ya? Banyak lain tuh. Teteh sia lahir kan geus lahir can. Atuh heuh berarti aing kolot. Tapi kan kalau kita masih ya, Aisyah mah can aing naonan. Masih ge parawan kene. Ajo lahir kolot aing. Nah masih lahir. Sia geus lahir can. Can. Sama aing lahirkeun aing. Sia can lahir. Aing. Oh kan. Oh benar. Tadi bisa amanat tah tolak ka aing. Itu bapak kalau sih tolol. Amanat tangan. Pagah dari ocong. Bere ilmu, nah gitu. Ngomong sih ilmu di mana sih lah? Aku loba di aing. Naon? Cimande. Cikalong. Kopi. Cikopi. Cikobokan. Cileusia ya Allah.
Oh silat. Geus wayahna. Lain mah? Aing magahan sia. Ya, aja aing amanat. Amanat di beda aing mampu. Aing mah lamun aing amanat embung cong. Pokoknya saya. Eta keur ngandung ka aing ngomongna. Anu ngajanan sia ge aing. Siapa aing mah bisa ajannya. Aing nu ngajanan. Aing ngajanan lain kieu di irung, salahan kieu. Jadi kieu jelema ieu. Kakak untuk setan. Bebe jangan pindah main kuda-kuda mau main ngalu, tak cukup aing kali ya. Geus ya eta bela diri. Atuh bela di kedalanan heula aya suku aing. Maaf mamang gitu. Main liak bae ngacah tolong. Kira aku udah grup bebeja. Ayo. Siap, saya ka dieu an. Senang nih cak aing. Ngomongan geus ka dieu. Guru si guru. Nah, Oh, bener. Bener tuh. Nah, Guru si guru. Gu jengka tah guru. guru. Guru si guru ada kalau batin puasa. Cokot cai guru, cokot cai. Aing minum guru. Cokot aing kolot. Atuh berjarak guru aing cokot, aing amanat. Ya. Tuh cokot tuh. Aing lamun nama bapak sia mah embung magahan. Amanat itu setan, Bang. Aing mah galak kita ku alot dulu bae. Bener tuh. Kira deui aing ngagawean sia. Jadi mah teu bisa. Kudu beun tang pura balikna. Gampang. Heeh, atuh kudu heula sih. Coba toket. Atuh enggak kudu heula. Ya mah balas. Atuh aja dulu balas dia ieu. Kudu balik. Isi. Habis lagi tuh. Kampret. Yo. Beudeng bae sih nyantai, di buru maka dia ke aing deket. Beudeng di mah karena aing tahan pura gampang. Di mah moal bisa ngagawean sia. Gampang bae. Atuh dengan cemprang mah begagu aing. Siap. Lengan di dada. Itu amat. Jadi dia ada ya. Lu tegak atuh, goblok. Tegak. Budak biasa goblok lah. Geus geura aja aing amanat, mun nama embung aing. Mau pengen iya pengen amanat lah. Dicoret. Kumaha nyoret amanat? Atuh hudang ketolai. Ya, di tukang kahandap tonjok, di tukang kaluhur, kaluhur. Di tukang kaharep tonjok. Tus. Kar. Aisyah naon kar? Senang dus. Efek kos dari prima dus. Apa ini efek kar? Jadi kardus. Aing mah nyambungkeun doang lai. Pan amanat isi aing. Aing sih piraku gelut ka kardus-kardus. Siapa ke dus? Sejen. Kon. Aisyah, Aisyah. Kon. Ayo gerak. Oh. Yo, hop. Maju suku maju. Majukan suku aing keramnya. Majukan. Gablok penyakit keram hayang ngamuridan sia. Maklum langsung bae. Gerak geus lah naon ke? Tuh. Tak itu bagus Tadi kan tadi. yang ngisin mah. Maju. Pos. Hah? Pos. Geus gerak. Fokus. Marodon, tolong. Udah heula si naon pupus. Maju heula. Gas. Hot. Boleh siap minum ya, lai. Gas. Gas. Wis gerak ayo. Ayo ngomong kau. Ya. Itu, sukuna. Hah? Sukuna. Suku naon? Kalau orang yang kagok,
Lagu kurang sih. Ini kawe. Atuh kedengeun lo. Salah aing cari kanan. Atuh jaing mah guru. Wah saya tuh. Sama anak murid. Oh, saya mau mulai lagi setan dia. Siapa bongkong? Ayo, ayo gerak. Ayo. Sian guru nih. Hos. Iya. Wah, dah. Aja. Badan baik. Hei, ayo urusan hei. Kita lagi gerak ngeusahnya mentang-mentang tiris. Enggak nyaho si anakan deui di mah. Geus genep anak kos ucing. Ampun, beuki jasa dek. Sana kalah jadi curhat. Atuh balik panggung cos deui. Kumaha pemajikan teu bengkak. Atuh kajian ge atuh bengkak mah atuh karunya bikang. Cos deui. Aku. Ayo. Kedeng ayo. Naon? Kedeng. Naon deui? Kedeng. Naon? Atuh lain. Buka. Naonna? Sempak usia buka. Saya naonna sih lain bingung we. Aing isin bawa kolot aing mah. Wah, iya ngaranna tarik leungeun ti kita. Geus. Geus. Aing mah cabut. Bual kan jengkelan tau. Atulah nih. Lah, balik lah. Serokok sabatang we. Wah. Ayo ka alo mah bager sia kuduna Ayo mau kemana tuh? Lah dek buduk sia kuhuntu. Aya. Sebatang doang kulit amat si kabeh atuh. Deui. Atuh batur mah dibere hiji, masa dulu hiji. Bon, ya. 2. Ya sarua teh isina. 2. Eta sarua. Coba nempo heula. Nunggu sarua. Coba nempo. Sarua teu atuh geus kabeh. Kawanak sia setan. Amanah. Aing amanah kecil gitu. Boga cabe. Aing kada kerepeh pikiran aing aya di beun edan. Atuh di milana cabe aing mah tukang dagang cabe. Boga teu Tuh. adonan ngocoprak susah hirup sia.